Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana. Alhamdulillah danget ieu emang tiasa nepungan deui dulur dangu sadaya dina acara nu dipika memet ku urang nyaeta acara dongeng Sunda di ambena dongeng Mang Otong Channel. Hayu urang siling duakeun mugia urang sadaya aya dina panang tayungan Gusti Nu Maha Agung. Dipasihan yuswa nu panjang tur barokah, dikucuran rizki nu ageng tur halal, dipasihan pakasaban anu nyaman tur tentrem, oge ditebihkeun tina balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun teu kirang-kirang kadulur dangu anu tos satia manco satia ngadangukeun pedaran-pedaran dongeng emang di ieu channel, oge anu satia ngarojong satia ngadepongan kolom komentar, oge anu tos subscribe tang tunanya, anu tos noel tombol lonceng, anu tos ngacungkeun jempol bagusna, anu tos coret-coret di kolom komentar. Hatur nuhun kasadayana. Hayu urang teraskeun cariosan nu katunda dina jejer carios Dadamit leuwih buyut Yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Arman rek nyamperkeun ka Dewi Makarawati, tapi niatna dibatalkeun sabab kaburu daratang pangawal ratu jeung sapasukan prajurit panjaga karaton. Sawaktu para pengawal datang, Arman gancang muka panto tuluy lumpat keluar ti kamar. Tapi pasukan prajurit kaburu datang ngahadang. Antukna Arman malikeun badana berang bangong lumpat ngaliwatan jalan tukang. Udag eta jajaka, cuk saurang ponggawa ngageromere perintah. Pasukan prajurit karaton kabagi dua, sawareh ngudag ka Arman, sawareh deui arasup ka kamarna Dewi Makarawati. Arman terus lumpat, srog Arman tepi ka pawon karaton. Didinya loba jalma anu keur popolah, awewe lalaki, tapi sakabehna ge ti bangsa manusia. Ujang liwat dieu, saurang lalaki ngagero ka Arman. Sing horeng eta teh Mang Ukri anu harita karek rengse nganterkeun suluh ka pawon karaton. Teu mikir panjang lebar, Arman gancang nyampeurkeun Mang Ukri. Lumpat ke arah kulon jang, tepi kapanggih gapura. Gapura eta tapel wates nagara siluman jeung alam kamanusiaan. Arman unggek tuluy langsung lumpat nuju ke arah kulon. Telila burudul puluhan prajurit nungudag Arman tepi ka pawon karaton. Lumpat kawetan jajak tadi teh. Mang Ukri ngagero bari tutunjuk ke arah wetan. Puluhan prajurit teh langsung bae lalumpatan ka wetan. Sedengkeun Mang Ukri seuri tuluy ngaleos ninggalkeun pawon karaton. Arman lumpat sakuat tanaga nuju ka beulah wetan. Meunang sababaraha jongjongan, akhirna Arman tepi ka tapel wates Karajaan Banyumaruta belah kulon. Didinya katempo aya gapura badag anu di luhurna ditulisan tapel wates. Reg
Arman ngeureunkeun lumpatna, napasna ngahegak, dadana juuh ku kesang. Arman neuteup ka arah gapura. Nu katempo di satu kanggeun gapura teh ukur warna hideung poek mongkleng. Kawas peuting anu teu dicaangan ku bulan teu katempona naon. Ngablegbeg hideung geuningan. Duh, aing poho teu nanyakeun ka Mang Ukri. Kumaha carana pikeun aing bisa meuntas deui ka alam manusa. Sawaktu Arman keur ngahulang di hareupeun gapura, bari mikir kadenge sora lumpatna kuda anu loba. Ting bretek ting harieum ngaguruh awor jeung sora anu ting gorowok. Arman gancang malik. Breh, katempo pasukan kuda anu jumlahna teu kaetang saking kulobana keur ngabring muru ka arah dirina. Cilaka aing kapanggih musuh kacida lobana, tapi aing percaya Allah anu maha kawasa bakal nang tayungan ka umatna dina jalan kabeneran. Arman anu beungeutna tadina regeng jadi tenang deui. Kayakinanana kukuh pengkuh, yakin kana kakawasaan Allah anu maha kawasa. Pasukan kuda langsung ningker ngapung ka Arman, sakabehna ditumpakan ku prajurit anu nyarekel pakarang. Saurang ponggawa jangkung badag make papakean hurung herang gandang, kumisna boaplang majukeun kudana ka hareupeun Arman. Waula padih Gandaruma, anjeun dituduh geus nandasa Gusti Ratu kami. Anjeun bakal dicengkalak Jayaka sarta dihukum gantung di alun-alun. Ceuk eta lalaki tengah tubuh anu ngaku patih Gandaruma. Kalakuan Ratu anjeun geus sakuduna dieureunnan, samemeh tambah loba jalma anu sasab. Jadi bener anjeun anu ngalakukeunana prajurit cangkalak ieu manusia. Patih Gandaruma ngangkat leungeunna tuluy nunjuk ka arah Arman. Puluhan prajurit langsung turun tina kudana sarta langsung ngepung ka Arman. Arman dikepung wakul buaya manggap ku puluhan prajurit siluman. Arman ngamuk nguak ngawik. Kujang Kiai Samparja but-bet kokolebatan kaditu kadieu. Prajurit nagri Banyu Maruta brak-bruk rarubuh kasabet ku kujang pusaka di leungeunna Arman. Nempo anak buahna Carem, Patih Gandaruma ngagerok. Mundur, keun, kaula anu bakal nyangkalakna. Salawe prajurit anu nyesati 50 urangna nu ngepung Arman mundur. Gajleng, Patih Gandaruma ngagajleng tina tonggong kudana. Manehna langsung mesat keris nu nyelap dina cangkengna. Anjeun boga pangabisan oge Jayaka. Pantesan wani ngayakeun keributan di negara kaula, tapi ulah sambuat kaniaya sabab kaula moal mere ampun ka anjeun. Patih Gandaruma maju narajang, keris hejo eluk salapan anu dicekelna nyorocos rek nobros dadana Arman. Tapi Arman anu geus sayaga gancang ngagiwar ka beulah kenca. Sawaktu keris musuh liwat di sagigireunana, Arman langsung ngababadkeun kujangna ka beuheungna Patih Gandaruma. Orok aya Patih nagara siluman eta masih rancingeus. Patih Gandaruma gancang ngadengdekeun awakna pikeun nyingkahan panarajangna Arman. Hiu plos! Panarajang Arman poos
Tapi Arman gancang nyusul tepus ku tajongan suku Katuhu anu ngarah kana cangkengna Patih Gandaruma. Hiuk cedak, tajongan Arman kena pisan kana sasaranana, tapi Patih Gandaruma terubuh, awakna ukur ngagigeg meesan. Tuluy seak bae males narajang suku jebragna najong kana dadana Arman. Hiu cebrod dayagdag bru, Arman labuh diuk, dadana karasa nyeri sarta panas, napasna karasa eungap. Arman gancang hudang panona neuteub ka arah musuhna anu ngagak-gak seuri. Ieu siluman kuat oge, awakna sigana kuat diteunggel, tajonganana oge panas, gerentes Arman. Ukur sakitu geuning pangabisa anjeun teh jejaka, geura cacapkeun jampe paeh anjeun, sabab anjeun bakal dipodaran ku kaula. Patih Gandaruma ngagajleng maju, kerisna ngolebat ngarah kana sirah Arman. Arman gancang ngelok, los, sabetan keris liwat di saluhureun sirahna. Hiu, beureub kenca Arman ngadius ti handap, rek nyatrok gado Patih Gandaruma. Ki Patih gancang nakis kuleungeun kencana. Hiu des, daligdeug. Arman ngadaligdeug sigana eleh tanaga. Sewu, keris Patih Gandaruma ngarah kana angen Arman. Arman gancang nakis ngagunakeun kujangna. Wutrang buricak, kembang seuneu ngaburicak. Hiu, tajongan suku Katuhu Patih Gandaruma rek ngajejek kana beuteung Arman. Tapi rikat Arman ngagilek bari muterkeun badana sakaligus males narajang. Hiu berat. Waduh, Patih Gandaruma ngaguak sabab cangkeng netatu kasabet ku kujang Arman. Ki Patih mundur bari nungkup tatuna anu karasa ngaheab panas. Hawa panas tina tatuna sumebar nyaksera kana sakujur badana. Waduh, bangsat, panas tina bakarangna ngabuleuh aing ti jero. Bari nahan hawa panas Patih Gandaruma ngangkat keris pusakana, bibirna kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Arman oge gancang ngarapal elmu ti guruna. Kujang anu dicekelna ngempur hurung, mancarkeun sinar bodas anu silo. Patih Gandaruma ngagarohan daruan bari ngagentakeun kerisna ka arah Arman. Barasat sinar hejo bau hangru ngabarasat kaluar tina congok keris. Arman gancang muterkeun kujang Kiai Sampareja di hareupeun badana. Sinar bodas muih ngubeng ngawangun tameng. Barasat des blesat. Sawaktu sinar hejo nembrag kana tameng sinar bodas, sinar hejo teh langsung ngabalik arah narajang ka arah anu bogana. Patih Gandaruma katempo reuas sabab teu nyangka lamun panarajang namalikan ka dirina sorangan. Tapi manehna gancang ngagajleng kaluhur pikeun nyalametkeun dirina. Tapi gerakan rada elat, sabelah sukuna masih kasabet ku sinar bodas. Wudes tomat, suku kenca Patih Gandaruma saharita ancur paburisat. Kalayang gedebut, Patih Gandaruma ti banting labuh. Waisukan maju podaran eta jajaka. Patih Gandaruma nyorowok mere parentah ka anak buahna. Bari diuk dina taneuh sabab hese pikeun nangtung. Sedengkeun harita datang deui sapasukan prajurit anu dipingpin
ku ponggawa bajul wulung anu jumlah narea kacida aya kana 100 urangna. Prajurit siluman ngalut ngungkeuy ngabandalut bari susurakan. Patih Gandaruma gede hate deui manehna maksakeun nangtung bari nyekelan kana tangkal di sisi jalan. Nempo pasukan musuh beuki ngalobaan, Arman gancang nyelapkeun kujang kana cangkengna. Arman ngagerendeng babacaan maca surah Al-Jin. Tuluy ngong adan manitarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riang, riang, riang. Bumi ngadadak inggeng. Lini badag ngadadak datang. Seor, gelebug. Angin niup tarik pisan. Langit ngadadak angkeb. Gelap ting torelap di jomantara. Disusul ngaguruhna sora guludug anu pas susul-susul. Arman terus adan temalire kana kaayaan di sabudeureunana. Taneuh beuki inggeng malah barulah kaditu kadieu. Bros, bros. Tanuh ngewag mani lega. Neureuy para prajurit anu rek ngepung Arman. Kaayaan jadi kaweur. Para prajurit pahibut lalumpatan nyalametkeun dirina sewang-sewangan. Ulun gagakah urunan, urunan. Patih Gandaruma ngagorowok bari muntang kana tangkal. Tapi Arman teu malire, manehna terus bae adan. Angin badai topan pagulung-gulung niup tarik nyapu para prajurit. Ratusan prajurit raceneng kasapu ku angin topan. Torelap, jeleger. Gelap nyamber ke arah tangkal di mana Patih Gandaruma keur muntang didinya. Dorok-dorok, gubrak. Tangkal badag teh rubuh bari jeung tutung ngelunkeun haseup. Patih Gandaruma anu milu ka sambar gelap awakna geheng ngelunkeun haseup. Jaba katindihan pisan ku tangkal anu batangna sagede beuteung munding. Kaayaan di nagara Banyumaruta jadi ancur lebur. Wangunan karaton ti kajauhan katempor runtuh. Hateupna kahuru ku seuneu sanggeusna 2 kali kasamber ku guludug. Sanggeus rengse adan, Arman gancang malik ke arah gapura tapel wates nu katempo ukur hideung poek mongkleng. Bismillahirrahmanirrahim. Gajeleng. Arman ngagajeleng ka tukangeun gapura anu poek mongkleng. Gejebur, perlep. Arman ngarasakeun awakna asup ka jero cai anu jero. Bari teka tempo nanaon, Arman sakuat tanaga ngojay. Sanggeus sababaraha jongjongan ngojay di jero cai, panon Arman nempo aya cahaya remeng-remeng ti arah luhur. Gancang Arman ngojay nuju ka eta cahaya. Piur, pucunghul. Arman mucunghul di tengah leuwih buyut. Cahaya remeng-remeng teh si horeng mah cahaya bulan sapotong anu nyaangan peuting anu geus nyedek ka janari. Soloyong Arman ngojay ka sisi walungan. Barang nepi ka sisi Arman beakeun tanaga. Manehna sakedapan ngalungsar di sisi walungan bari ngatur napasna anu nyenen kemis. Kocapkeun kaayaan di imahna Mang Kosim bareng jeung ancurna karajaan siluman Banyumaruta. Dewi anu ngagoler di kamarna ditungguan ku bianah ngadadak lilir. Dewi culang cileung bari neuteub kana lalangit kamar.
sabab harita aya haseup anu asup ka jero kamar ti sela-sela lalangitan kamar. Mak, emak, hudang mak, aya haseup mak. Dewi ngaguyah-guyah awak indungna. Bianah anu ngagoler, sisieun Dewi ngorejat hudang. Wi, geuningan hidup geus sadar. Eueuh, geuning loba haseup ieu teh. Haseup beuki mulek, hawa panas karasa nyongkab. Boa-boa kahuruan imah teh. Nyai, gancang kaluar Nyai, hayu. Bianah ngajewang Dewi tuluy gancang dibawa keluar ti kamar. Usro, hudang Sro, imah kahuruan Sro. Bianah nepak Usro anu sarebari diuk dina kursi di patengahan imah. Usro ngorejat, Ayo ngaugang, saha lu kasurupan? Lain kasurupan ieu, tapi imah kahuruan, gancang kaluar. Haseup beuki mulek hawa karasa panas. Bianah Dewi jeung Usro gancang lalumpatan keluar ti imah. Bener bae sangkaan Bianah teh, barang aya di pakarangan sing horeng suhunan imah teh geus kahuru ku seuneu. Seuneu ngabebela ngaduruk imah Mang Kosim. Bianah rek lumpat deui ka jero imah, maksudna mah rek nyalametkeun duit jeung perhiasan anu disimpen dina lomari. Tapi gancang ditewak ku Usro. Ulah juragan, bahaya, tinggal tuh, seuneu tos kahandap. Cek Usro bari nunjuk ke arah imah. Bener bae harita seuneu geus ngabeuleum jandela jeung panto. Bianah jeung Dewi ditarik ku Usro pikeun ngajauhan imah. Kahuruan, tulung, kahuruan. Usro ngagorowok. Sedengkeun Bianah mah ngudupruk tuurna karasa leuleus. Dewi ukur molohok nyaksian imah kolotna anu ludes ku seuneu. Dewi ukur molohok nyaksian imah kolotna anu ludes ku seuneu. Keur kitu torojol Arman datang bari sakujur badana baseuh rancucut. Dewi, emak. Arman nubruk ka indung jeung adina. Ujang, syukur hidup geuningan salamet. Bianah rembay cimata bari ngusapan sirah Arman. Ari bapa di mana mak? Teuing, da papa hidup mah can mulang ka imah. Kumaha ari nasibna Mang Kosim? Sawaktu imahna ngadadak kahuruan. Mang Kosim anu keur diuk ngalamun di bangku nu aya di alun-alun Bandung ngadadak ngarasakeun awakna panas kacida. Aduh, panas. Kunaon ieu teh? Duh, panas, teu kuat, panas pisan. Aduh, tobat. Mang Kosim gegerelengan dina taneuh. Awak Mang Kosim ngadadak rubah kulitna jadi sisitan. Beungeutna jadi manjangan kawas buhaya. Tina bujurna oge kaluar buntut badag kawas buhaya. Tolong, aduh, teu kuat, panas. Mang Kosim terus gegerelengan dina taneuh. Tulung, aya buhaya, tulung. Jalma anu aya di alun-alun ngadadak rame tinggorowok. Sawaktu ningali aya nu gegerelengan dina taneuh. Buhaya buadag euy, paehan we daripada ngagegel ka jalma. Enya, baledogan euy. Atuh jalma-jalma nu aya di dinya gupgep kana batu, kana botol, kana naon bae anu bisa dibaledogkeun. Mang Kosim harita dikurutug pada maledogan. Malah mah aya anu manjurkeun bensin sagala kana awakna Mang Kosim anu ayeuna mah geus ngajalma jadi hiji buhaya badag tuluy ngalungkeun korek api anu geus dicekeskeun. Atuh
Gur bae buhaya jelmaan Mang Kosim teh kaduruk ku seuneu anu ngababela. Mang Kosim gogorowokan menta tulung, tapi anu kadenge ku batur sora buhaya anu keur sakarat. Akhirna mah lalakon hirup Mang Kosim teh tamat tepi kadinya. Awakna nu geus rubah wujud geheng kabeuleum ku seuneu bareng jeung musnahna sakabeh harta kakayaanana anu oge beak ku seuneu. Mang Kosim teu pernah mulang ka imahna. Kubi anah jeung anak-anakna Mang Kosim teh disangka kabur ku sabab era kana kalakuanana anu geus muhit ka siluman. Hahai tot waktosna tenyekapan dulur dangu sadaya. Amang cekapkeun heula ieu cariosan semet dieu. Mugia urang dipasihan yuswa anu panjang supados urang tiasa patepang dangu deui di cariosan anu salajengna. Sapertos biasanya tur ulah bosen ya dulur dangu teu kirang-kirang emang nyuhunkeun dihampura tina samudayaning kalepatan oge kakirangan boh tina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasa Sundana. Pileleyan-pileleyan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan anu endahna, anu bagusna, anu saena, anu baikna. Urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.